Silalatu, Gunung Salak. Silalatu, Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna tina roman fiksi sajarah menggambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran Burang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kate weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantar Jati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda Pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode huru hara di Sunda Kalapa. Huru hara di Sunda Kalapa. Jangan dengukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, sanggis reureuh sababaraha halilana sanaya indit ninggalkeun wewengkon rawa bangke anu rek dijugjug teh taya lian iwal ti Batavia. Manehna teh geus tinggalin 2 poe ku si iket hideung mah boa geus tepi ka Batavia teh jeung boa geus bajuang ngajait nasib Ki Mas Tanu. Tapi ari manehna mah masih keneh aya di dieu. Padahal dina tareka hayang nulungan Ki Mas Tanu teh lain ukur tanggung jawab si iket hideung wungkul, tapi oge tanggung jawab manehna. Lamun masih iket hideung ti popoe maksud teh ti poporose hayang ngajait nasib Ki Mas Tanu, eta mah merenah da kawas ceuk pangakuan si iket hideung. Ceuk Ki Mas Tanu teh nya cenah Ki Mas Tanu teh aya pernah dulur sasama turunan Ki Aji Mantri putri Raja Pajajaran akhir. Tapi ari sanaya mah narekahan hayang nulungan Ki Mas Tanu teh lain karana dulur, tapi ku alatan pangajena kana tindak tanduk Ki Mas Tanu bae. Sanaya teh kungsi deukeut jeung Ki Mas Tanu hartina kungsi neuleman jero-jerona udagan hirup Ki Mas Tanu kasugri. Kusabab kitu manehna mah ngarasa yakin yen bilukna Ki Mas Tanu kakumpeni teh lain dumeh udag pangkat jeung udag harta, tapi alatan hayang bajuang manjirkeun komara urang Sunda. Sanggeus inget kana perjuangan Ki Mas Tanu dina nanjirkeun komara Sunda pete diras deui inget kana omongan sora gaib anu keur pacental-cental jeung Nyi Sunia peuting tadi. Cek sora gaib nu nelahna Ki Ginggit teh cenah Pajajaran teh henteu sirna. Burak soteh tumpur soteh jirimna, da ari galeuh-galeuhna Pajajaran mah tetep ngarandakah dina ati Sunda jati Sunda. Geuning cek sora gaib harita teh bakal aya turunan, anak turunan anu ngawaluyakeun deui ngaran Pajajaran. Sabab galeuhna Pajajaran teh tetep nyangkaruk dina ati sanubari urang Sunda. Anak incu urang moal waleh bakal nanjirkeun komarana Pajajaran. Ceuk pangrasa sanaya Ki Mas Tanu teh tangtu salah sahiji turunan Sunda nu kaimpungan galeuhna Pajajaran. Manehna satekah pola hayang bajuang kajieun kumaha pandena sok asal Pajajaran waluya deui. Dibelaan kudu pura-pura kumawula, kabangsa dengan dibelaan kudu dicacampah ku dulur-dulur sorangan.
Tapi adeg-adeg Ki Mas Tanu tetap panceg dina nanjirkeun galeuhna Pajajaran. Ki Mas Tanu teh tibareto ku urang Sunda keukeuh dituding hianat sabab dianggap geus pilu ka kumpeni. Padahal ning nas-nas nama kanyahoan manehna kikituan teh ku hayang nanjirkeun galeuhna Ki Sunda. Geuning ayeuna kanyahoan ku aing sakitu manehna geus luhur pangkat geus gede dunya. Horeng ku urang kumpeni katohian mantuan perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari. Dalam tujuan Ki Mas Tanu meleg-meleg ukur ngudag harta jeung pangkat. Kateu ari make mantuan perjuangan urang pribumi. Omong sanaya dina jero hatena. Ayeuna Ki Mas Tanu keur aya dina marabahaya kasugri. Sasama urang Sunda eueuh nu daek malire. Malah lolobana mah mupus kusabab maksud teh mupuas kusabab maranehna keukeuh yakin yen Ki Mas Tanu teh jalma hianat ka bangsana. Atuh upama kitu sanaya teh ngarasayeun nasib Ki Mas Tanu moal ditarulungan ku urang Sunda liana. Kitu sababna sanaya mapohokeun katuna anu aya dina dirina rek seja ngajait nasib Ki Mas Tanu. Ajen diri Ki Mas Tanu teh badag teuing. Teu marenah mun manehna tiwas dina tihanggantungan urang kumpeni di Batavia. Sanajan Ki Mas Tanu henteu hayang dipulang jasa ku urang Sunda. Tapi ulah kena-kena kitu. Urang Sunda teh mopohokeun kana jiwa pahlawana. Omong hate sanaya bari neruskeun lalampahan ninggalkeun rawa bangke. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, sanaya datang ke wewengkon Batavia teh kira tahun 1705. Batavia atawa nu ku urang Sunda manelahna teh Batawi we. Sabenerna mah baheulana teh wewengkon Sunda kasugri. Minangka wewengkon pangramena atawa kota teh nyaeta Sunda Kalapa. Sunda Kalapa teh cikal bakalna kota badag nu kiwari katerahna Jakarta tea. Ari beh ditu nepikeun ka tahun 1527 mah Sunda Kalapa teh mangrupa palabuhan internasional bogana pakuan Pajajaran. Ngan kusabab rebutan kakawasaan dina perdagangan internasional jeung Banten. Dina tahun Sunda Kalapa teh direbut ku Banten, malah ngaranna oge diganti jadi Jayakarta. Ari ayeuna saprak di kawasa ku kumpeni Sunda Kalapa atawa Jayakarta teh diganti jadi Batavia. Kusabab baheula oge Batavia teh bogana urang Sunda atuh henteu matak aneh mun samangsa sanaya ngalalana teh basa nu dipake di wewengkon teh basa Sunda. Urang Batawi teh baheula mah nya urang Sunda, da Batawi teh wewengkon Sunda kasugri. Lamun mah urang Batawi ayeuna make boga basa sorangan nyaeta basa Batawi. Eta teh kusabab di tahun-tahun kota Batavia beuki rame didareugdeug ku saban suku seler bangsa anu jolna ti mana-mana. Lain bae suku seler bangsa anu jolna ti Nusantara kasugri anu ngadon bumen-bumen arusaha di Batavia atawa Batawi teh. Tapi oge suku seler ti bangsa deungeun saperti Cina, Portugis, Prancis, Spanyol, Inggris jeung Belanda. Ajen basa ge beuki pacorok, malah basa Sunda mah nasibna teh lirjati kasilih ku junti. Di wewengkon Batawi basa Sunda teh beuki kasedakeun bae. Basa Indung atawa basa Lolugu di wewengkon Batavia beuki dieu teh beuki robah. Tepikeun ka pamustunganna mah muncul basa Lulugu anyar nu katelahna basa Batawi tea. Ari basa Batawi tea nyaeta dibentuk ku rupa-rupa campuran basa. Anu tadina ukur hiji basa Sunda kacampuran ku basa-basa sejen kakudak-kudak nepikeun kacampuh nya ngajanggelek basa Batawi. Dina basa Batawi mah pangaruh Cina asup, pangaruh Portugis jeung Balanda asup, pangaruh Jawa, Madura, Ambon oge asup. Atuh pon kitu deui basa Sunda. Sanajan karikrakna tetep asup. Zaman kiwari bae geuning mun urang ngabandungan urang Batawi cacarita ari kecap mah jeung pan.
Nyaeta kecap pangantep rasa khas urang Sunda tuga kiwari di urang Batawi teh masih keneh karasa. Ngajanggelekna basa Batawi mah lumangsungna teh sanggis sanaya tengah zaman deui. Ari keur mangsa sanaya ideg lihir keneh di ieu kahirupan mah urang Batawi atawa Batavia teh masih keneh nyarita ku basa Sunda. Ti rawa bangke hayang muru ka Batavia teh lalampahan kudu cepet ngaler ka Sugri. Nganggo sabab sanaya mah teu nyaho jalan atuh supaya babari mah manehna teh leumpang nahaben we mapai-mapai walungan Ciliwung. Kapan cek urang Bantar Jati Girang oge Sunda Kalapa atawa nu ayeuna nelahna Batavia atawa Batawi teh perenahna di muara walungan Ciliwung. Sanaya apluk-aplukan leumpang mapai-mapai sisi walungan Ciliwung. Manehna mah geus apal pisan ka ieu walungan teh sabab bareto loba dibere nyaho ku Ki Mas Tanu. Ari walungan Ciliwung teh datangna ti tebeh kidul bijilna ti Gunung Pangrango Gunung Gede terus cepet ngaler ngaliwat ka Pakuan Pajajaran atawa Bogor mun ayeuna mah. Kakaler deui ngaliwatan Karatuan Tanjung Barat Balai Kambang Rawajati Rawabangke. Geus kitu bangblas deui kakaler anu pamustunganna mah bakal anjog ka Sunda Kalapa minangka muara walungan Ciliwung. Kusabab angger sieun bisi salah jalan atuh saban sanaya asup ka pilemburan saban tetelepek tatanya. Eta teh utamana mah upama sanaya henteu bisa leumpang mapai-mapai walungan. Ari dipapai ku leumpang mah dah henteu saban sisi walungan genah dipake leumpang. Sisi-sisi walungan Ciliwung zaman harita jembetna lain bobohongan. Sabab sisi-sisi walungan teh diwengku ku leuweung Ganggong Simagonggong. Lamun geus manggihan leuweung anu kacida jembetna jeung hese dipake leumpang sanaya teh wayahna leumpangna ngajauhan sisi walungan. Malah basa jajalaneun buntu ku sabab kapegat ku leuweung jembet sanaya mah wayahna ngojay mentasan walungan supaya leumpangna pindah ka sisieun walungan tebeh kulon. Napikeun ka dina hiji waktu mah anjog bae ka lembur leutik anu nelahna Tegal Parang. Nu matak disebut Tegal Parang teh bisa jadi cenah baheulana eta wewengkon teh diwengku ku Tegalan anu ngahaja meunang ngaropea jalma. Meureun asalna mah sampalan lega anu jembet ku tutubuhan jukut anu paselang jeung saliara. Geus aya jalma nu ngababakan di dinya sampalan jembet teh dibukbak nepikeun ka jadi Tegalan. Tanjung Barat mah panti zaman Pajajaran oge geus mangrupa wewengkon anu rame. Baheula mangrupa karajaan leutik bawahan Pajajaran ari ayeuna mah geus eueuh karajaan. Tanjung Barat teh ukur jadi wilayah Kandagalan teh atawa satingkat kawadanaan mun ceuk ukuran zaman ayeuna mah. Asupna ka wewengkon Banten tapi pangaruh kompeni geus kacidana tratna. Sabab perenahna leuwih deukeut ka Batavia tibatan ka Banten. Basa sanaya asup ka lembur kabeneran barudak keur arulin Tegalan bubuhan harita teh paso sore keur hade poena. Aya nu keur ucing-ucingan, aya nu keur ajeleng-ajelengan tapi sawareh mah nyaeta barudak awewe. Kadenge teh keur ngahaleuang, galindengna mah mantak genah kadengena. Ngan upama di Bandungan eusina mantak nyeletit kana hate. Kieu cenah ka Sugri pamiarsa kakawihanna teh. Niat jadi pangkat, katon kagorengan, ngantos sanjeng dalam, lempar lempi lempong, jalan ka Batawi ngamplong, ngadu pipi jeung nu ompong, jalan ka Batawi ngamplong.
nya matak nyeletit kana hate ka Sugri. Nu mantak nyeletit kana hate teh sabab sanaya nangenan eta lagu anu dihaleuangkeun ku barudak teh ning eusina siga nu nyindiran atawa malahnya campah Ki Mas Tanu. Di mananya barudak make bisa ngahaleuangkeun lalaguan anu kitu unina? Sabot barudak tatarembangan sanaya mah reureuh di sisi sampalan bari ngawaskeun maranehna. Ngan basa kepala badinya aya nu ngaliwat nanggung suluh beunang ngala dileuweung ku sanaya teh dicalukan heula. Kisila, eureun heula, sakedeung. Omong sanaya megat lalaki nu ngaliwat ka hareupeunana. Nu dipegat teh netep seukeut siga nu nitenan beungeut sanaya tayuh nama manehna ngarasa heran. Aya jalma anyar pinanggih ngalantok ka lemburna. Ieu teh lembur naon ngaranna Kisila? Ceuk sanaya tumanya. Eueuh keur pamuka lawang carita da sabenerna mah manehna oge geus nyaho kana ngaran ieu lembur teh. Ieu teh anu katelah melembur Tegal Parang ieu teh. Tembal eta lalaki nu ngecakeun tanggungan geus kitu mah kekiplik kageberan awakna nu boborot kesang kudu dukuy cetokna. Kisilah teh nya urang mana? Arek ka mana pas sore aya di dieu? Ceuk si lalaki teh tumanya deui. Kami mau ukur tukang ngalalana. Pagawean teh ukur ngitung lembur ngajajah neangan kori. Henteu pugu anu dijugju. Ari anu ngalalana teh sok sagala hayang nyaho. Tembal sanaya. Si lalaki teh unggek-unggekan bari saterusna mah ngabejaan kaayaan lembur. Kaasup lembur anyar. Bareto mah leuweung ganggong si mah ganggong ieu teh paselang jeung sampalan euri. Ari ayeuna mah jadi tegalan. Beunang ngalulucir ku parang ieu teh. Kitu meureun mata katelahna jadi Tegal Parang oge. Cek eta lalaki teh haben ngageberan awakna. Ari ayeuna rek terus ka mana tuh? Omong si lalaki deui. Nyarek ka mana we? Kumaha lajuna lengkah. Ngan ari sabenerna mah kami teh hayang ngalalana ka Batawi da bejana di ditu teh rame cenah. Omong sanaya semua hayang nyelidik kanyahona eta jalma. Rek ka Batawi nya, si lalaki rada kerungnya. Nah kumaha kitu? Cek beja Batawi teh wewengkon rame. Meureun loba pagawean di ditu mah. Nya da deukeut ka palabuhan. Omong sanaya deui. Gue ari geus rame mah. Ngan kurang-kurang hati-hati mah ida glihar di Batawi teh bisa mawa bahaya. Atuh angot zaman kiwari. Tembal eta lalaki teh manis siga nu manghariwangkeun dume sanaya boga maksud hayang indit ka Batawi. Ngadenge caritaan si lalaki sanaya teh pura-pura kaget. Baruk. Pibahayaeun. Nah bahaya naon gitu? Bahaya naon Kisila? Sanaya curing hak niron-niron ruas. Keur teu aman di Batawi mah. Babakuna pikeun bangsa pribumi. Har, nah mah kitu. Yeuh di Batawi teh akhir-akhir ieu remen aya huru-hara. Anu jadi ulon-ulon namanya bangsa pribumi keneh we. Kakumpeni teh ngamusuh wae. Atuh balukarna loba urang pribumi anu dicuriga. Anu ngamusuhna ukur saurang atawa dua. Tapi arun nu dicuriga mah kabehan teh. Model bulan tukang kapan aya karaman anu nguwak gawe katengtreman kumpeni di loji Sunda Kalapa. Ku gawe jalma saurang anu kabarerang nama sakumna kuli nu aya di Sunda Kalapa teh. Kabeh dicuriga, kabeh sagala ulah. Nyaeta puguh kitu. Padahal ari teh nyahona naon mahnya mending cicing we montong ulah ilu kana urusan jalma gede. Omong eta lalaki teh deui semuang lu. Sanaya milu ngahruk sangkan katingali manehna oge sarua tu genah ngadenge eta beja teh. Tah model dina minggu-minggu ieu. Bejana ti Batawi teh cenah geus sarengheng deui wae. Omong si lalaki teh bari luhlah deui. Baruk keur harengheng ayeuna teh. Nah geus aya naon deui atuh. Tempa sanaya geus curing hak deui bae.
Ari nu ayeuna mah nyaan curing hakna teh sanaya hayang pisan ngadenge nya naon anu mawa kaharengheng di Batavia teh. Kita nu jiwa ditewak di Kampung Baru. Tembal si lalaki deui bari diuk sila tutug dina jukut. Kami oge kungsi ngadenge eta mah. Tapi nah ditewakna kita nu jiwa teh make jadi kaharengheng di Batawi. Omong sanaya deui panasaran. Kapan eta sakitan teh pada moro ku sasaha oge, utama nama ku bangsa pribumi. Rek ditulungan? Is, lain. Rek di Rogahala. Baruk, rek di Rogahala. Nah, make kudu kitu. Kapan geus puguh maneh teh keur jadi sakitan urang kumpeni. Lamun mah kita nu jiwa dianggap karaman anu ngarogikeun urang pribumi. Meureun geus cukup ningali manehna ku rek unggah balewatangan di Batawi oge. Geus teu kudu dirogahala ku urang segala rupa. Tembal sanaya tu genah ngadenge beja sarupa kitu. Nyao atuh kami mah jalma leutik. Teu ngarti kana urusan puplitik. Nganu eces sakur urang priangan masa sat cecebeun pisan ka Kimas Tanu jiwa teh atawa nu katelahna Kimas Tanu. Eta cenah zaman keur kumawasa di Kampung Baruna. Sok kejem ka bangsa pribumi teh. Lamun ngahukum urang pribumi anu boga dosa teh tanah menang hampura cenah. Tah ayeuna meureun meungpeung Kimas Tanu keur teu walakaya, meungpeung Kimas Tanu jiwa teh keur leungiteun kakawasaan. Urang pribumi anu kungsi nyeri hate teh rek sajamu puas. Malah leuwihna kitu mah meureun marehna teh rek males pati ku jalan miheulaan ngarogahala Kimas Tanu. Samemeh dina ditibanan hukuman ku kumpeni teh. Omong si lalaki deui. Sanaya ngaharu ngadenge eta beja teh. Bet manisa kitu ceceup nanya urang priangan ka bangsa sorangan. Sanaya manghanjakalkeun. Si lalaki teh geuwat nempas. Da bohongan Kimas Tanu mah samangsa keur kumawasa teh make bilu ka kumpeni. Cek urang priangan cenah Kimas Tanu teh jalma hianat. Jadi teu pantes mun dibere hirup di dunya teh. Pokna. Ku budak-budak oge kabireungeuh teh. Mun diceceubun ka Kimas Tanu tehnya. Aku mah kitu. Itu buktina. Urang dieu mah kakawihan teh sarupa kitu. Teruseuna teh pangjajeleh ka Kimas Tanu ceuk sanaya. Tuh memang kitu. Cenah geuning. Nah maneh kitu tukang olo-olo loba anu giruk ruket jeung kumpeni. Niat jadi pangkat katon kagorengan. Kimas Tanu teh olo-olo dekat tangan leuwih dalit ka kumpeni. Ari dalitna jeung kumpeni teh taya lian iwal ti hayang udag pangkat teh. Ukur nyiar kagorengan da geuning henteu matrak sugema bangsana sorangan. Terus cenah ditungtungan ku kalimah sarupa kieu. Ngantos kanjeng dalem lempa lempi lempong ngadu pipi jeung nu ompong jalan ka Batawi nyemplong. Omong eta lalaki teh ngagalindengkeun haleuang anu cikeneh dihaleuangkeun ku barudak. Naon cenah eta teh maksudna ge silah? Sanaya panasaran. Nya ayeuna Kimas Tanu teh geus ompong geus teu boga kakawasaan. Ari geus teu ngarasa kuat mah manehna teh babalik pikir terus make ngayakeun gawe babarengan jeung anu bapada ompong. Ngadu pipi jeung nu ompong teh silib keur polah Kimas Tanu anu geus teu walakaya. Ngajak gawe bareng ngalawan kumpeni ka Kanjeng Haji Prawatasari anu sarua geus ompong alias teu boga kekuatan. Ayeuna Kimas Tanu jalan ka Batawi teh ngemplong. Keur Kimas Tanu mah jalan ka Batawi teh ngemplong sote jalan ka Bui. Omong si lalaki. Kutan. Sanaya tu genah. Keke. Ari Kanjeng Haji Prawatasari tehnya saha teh ya? Omong sanaya pura-pura tacan ngadenge kana eta ngaran. Atuh kusabab sanaya hantem bae tetelepek si lalaki teh kapaksa nerangkeun deui. Cenah di pajampangan teh aya inohong anu baruntak ngalawan kumpeni katelahna Kanjeng Haji Prawatasari.
Ieu nohong teh ganggas kacida tong boroning urang kumpeni dalah bangsa sorangan oge. Ari anu katingali jadi bujangna kumpeni mah teu oleh diobrot, teu oleh dibinasa. Tapi dasa kuat-kuatna anu baruntak bari teu boga pakarang. Ari dilawan ku senjata modern anu samagreng mah nya eleh we. Anehnya, ceuk sanaya, naon anehna? Si lalaki teh ngaliuk heran, nya. Ongko ceuk silah Kanjeng Haji Prawatasari teh jalma ganggas. Anggota bangsana sorangan anu hianat ka bangsa mah. Ayeuna kieu Mas Tanu teh pan digujurudkeun belu ka kumpeni. Hianat ka bangsa. Tapi nahageun manehna mah salamet. Malah lian ti nya ti teu kungsi dikuaki ku Kanjeng Haji Prawatasari teh. Make jeung bisa gawe barang sagala rupa dina ngalawan kumpeni. Kira-kirana ieu teh pertanda naon kesilah? Omong sanaya. Tadi nama manehna teh hayang leuwih ngeceskeun ngeunaan pamanggihna yen umatak ke Mas Tanu salamet tina pangjorag Kanjeng Haji Prawatasari teh. Bisa jadi Kanjeng Haji mah pamadeganana beda ti urang priangan sejena. Bisa jadi Kanjeng Haji mah nyahueun yen ke Mas Tanu teh lain keur hianat ka bangsa, tapi keur usaha satekah pola hayang ngajait bangsana tina pangrobeda bangsa asing. Tapi tata cara Ki Mas Tanu dina ngalawan kumpeni teh henteu kawas anu dipigawe ku kaum pajuang sejena. Bisa jadi Ki Mas Tanu mah nyamuni nyumput dinu caang. Hareupeun pura-pura biluk tapi ari tukangeun mah mantuan pajuang. Da buktina awal akhir mah kumpeni teh nyahoeun geuning yen Ki Mas Tanu anu sarela ieu jadi pajabat kumpeni malah sakitu geus jadi rejen atawa dalem teh. Tetela geuning enas-enas namah cicing jeung dedeukeutan gigireun kumpeni teh taktik wungkul. Hayang pisan sanaya cacarita samodel kitu teh ka eta lalaki, tapi manehna sadar kawas ceuk ucapan eta lalaki yen manehna mah jalma leutik anu teu ngarti kana urusan politik. Kusabab aya pangakuan sarupa kitu sanaya teh pamustungan mah henteu hayang cacarita ngeceskeun pamanggihna. Kadongdora cacarita jeung jalma anu teu ngarti nanaon mah. Omong sanaya dina jero hatena. Atuh pamustungan mah sanaya teh ukur cacarita perkara eta lembur we wungkul. Ditangga perkara kaayaan lemburna si lalaki teh meuning ngabuis asa pangnyahoana. Ceuk manehna dina minggu-minggu ieu teh lemburna remen kadatangan ku kumpeni. Eta teh soldadu anak buahna Tuan Henrikus Juardekrom teh, ceuk si lalaki. Naon? Tuan naon? Sanaya meni dengdek bae da kadengeuna teh asa teu pugu. Tuan Henrikus Juardekrom. Nyaeta kami oge. Bangga nyebutna da teh. Dumatak urang dieu masok nyebutna teh cukup ku Tuan Henrik we cenah. Tembal si lalaki teh ngabelehen. Da manehna oge teh bisa nyebut bener. Saha Tuan Henrik teh? Ari Tuan Henrik teh jalma pangkat di Betawi. Usahana kana pulak pelak kopi sakur urang pribumi dikeprak melak kopi. Tur hasilna teh dibeli ku manehna. Kasukri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Dina hiji catetan Tuan Henrikus Juardekrom teh nyaeta nu kahareupna dibenum jadi gubernur jenderal Hindia Belanda tur marentah Pulau Jawa di tahun 1718 nepikeun ka tahun 1728. Manehna teh ulet jeung taya kacape dina ngeprak urang priangan sina melak kopi. Malah nyaku sabab jasa-jasana dina ieu urusan anu ngalantarankeun manehna jadi gubernur jenderal oge. Tangtu bae dina ieu lakon mah Tuan Henrik teh acan jadi pangkat. Sabab basa sana yang ulam perang ka dieu teh kajadian anak kakarek tahun 1705. Tah cenah ku sabab urang dieu mah keur boga rancang gawe muka kebon kopi. Atuh mun kadenge aya riweuh-riweuh anu dipilampah ku urang pribumi teh, urang lembur mah sok humar hemir. Sieun usaha kaganggu, da ari keur jalma cacah kuricakan model kami kieu mah. Hirup teh sasat ukur aya dina curug kumpeni.
Mun cek kumpani hirupnya hirup, mun cek kumpani paehnya paeh. Lamun rek milih hirupnya wayahna we ulah wangkelang kana kahayangna. Omong si lalaki teh bangun tumarima kana kaayaan. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekap kendugi kadi heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.